Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, petepang deui sareng simkuring di channel Eva Farida. Kumaha daramang sadayana mugia aya dina kayaan sehat walafiat. Pamirsa sadayana dina daget ayeuna simkuring bade medar kecap anu nuju viral. Naon pamirsa? Nyata kecap maneh. Ngangga satacana kada hilap di like, komen sareng di subscribe. Hatur nuhun mangga wilujeng nyaksen sadayana simkuring di dia bade medar perkawis kecap maneh dina bahasa Sunda. Simkuring anu guru bahasa Sunda, simkuring mah ayeuna posisina aya di Kabupaten Bogor. Pamirsa sadayana ieu mangrupikeun pedaran anu sanes mihak atanapi mihak salah sahiji gitunya. Nanging ieu mah langkung kana medar perkawis kecap maneh anu nuju rame ayeuna dipadungdengkeun di masyarakat gitunya. Pamirsa sadayana upami pamirsa sadayana nganggo bahasa Sunda tangtos kecap maneh teh eta mangrupakeun kecap anu biasa dianggo sapopoe gitunya atau sadi dinten dina gunem catur atanapi dina bahasa tulis oge gitunya. Pamirsa sadayana dina bahasa Sunda aya anu disebut tata krama basa atanapi kapukur mah disebutna undak usuk basa. Nah, dina tata krama bahasa Sunda aya anu disebut ragam basa. Hormat atanapi lemesnya dibagi jadi dua jenis, hormat ka keur sorangan jeung hormat keur kabatur. Terus aya anu disebut ragam basa loma. Ayeuna mah tos teu aya anu disebut ragam basa kasar gitunya. Nanging di masyarakat masih keneh sok dianggo aya basa lemes, basa loma atanapi basa kasar. Tah pamirsa sadayana tangtosna ieu janten hiji masalah teh kunaon gitunya. Upami simkuring ninggal tina postingan komentar salah sawios guru anu komen di IG-na Bapak Ridwan Kamil anu dianggo teh kecap maneh. Nah di dieu kecap maneh di dieu upama tina harti kamusnya arti kamus ieu nya mangasa lomana tina anjeun. Aya oge hartina keur diri sorangan nya. Anjeun teh berarti anjeun teh maneh gitu. Tah lemes nama anjeun. Jadi ieu teh upami dianggona di gunem catur sadi dinten nya panginten teu jadi masalah atanapi dina bahasa lisan. Nanging ieu nu jadi masalahna dianggo di ranah publik gitunya dianggo kanggo ka jalma anu gaduh jabatan gitunya dianggo kecap maneh sareng na kasar gitu kan ya. Upami panginten di Cirebon abdi terangnya upami di Bogornya lirah nya biasa kadanguna nyebut maneh malah aya nu langkung kasar tibatan maneh nya eta sia gitu di wilayah simkuringnya sanes di Bogor anu wilayah sanesna margi lega pisan Bogor teh di wilayah simkuring khususna simkuring teu nyebatkeun Bogor anu caket Cianjur caket Sukabumi sareng Bogor kota henteu simkuring nyebutkeunana Bogor di daerah simkuring ka daerah Bogor Barat anu tos bade caket ka Banten kecap ieu teh biasa dianggo sadi dinten dina kahirupan masyarakatna. Panginten upami anu ngadangu mah pasti kasar pisan gitu. Tah upami maneh oge nya biasa wae di dieu mah gitu. Nanging sabab ieu ninggangna di media sosial anu dibaca ku sadayana gitunya tangtosna sareng deui patokan dina bahasa Sunda teh tata krama bahasa Sundanya dina patokan bahasa Sunda lemes kasarna teh matokna ka Priangan gitu ka Bandung. Otomatis kecap maneh anu di aya dina komentar eta dianggapna kasar gitu. Urang upami entos loma, entos akrab teu jadi masalah gitu. Tapi upami misahkeun urang kanu ta can wano hatanapi sapertos kasaluhureun tangtu dianggapna eta kasar. Janten di dieu penggunaan atanapi guru anu nyebutkeun kecap maneh dina media sosial eta teh numutkeun simkuring mah kirang sesuai atanapi kirang pas. Margi dina tata krama bahasa Sunda urang teh kedah terang di mana urang nyarita, iraha urang nyarita, sareng saha urang nyarita, dina kaayaan naon urang nyarita. Sapertos kitu. Janten upami ngalanggar etika sabab deui dina media sosial mah janten multitafsir gitu. Nanging upami dina bahasa tulis pasti ieu teh janten nimbulkeun masalah gitu.
upami dina bahasa lisan mana rekaman nah itu kan biasa-biasa upami dina bahasa lisan, tapi upami dina bahasa tulis antukna ya janten kontroversi di masyarakat. Margi tak eta gitu panginten itu di mana gitu nyerat ieu teh dina media sosial orang secara pribadi gitu atau di mana di saha ieu pan anu dianggap luhur gitunya jabatan anak nah pantes atau pinte gitunya etika na sababnya gitu orang Sunda mah gaduh tata krama gitunya nyarita sarang saha gitu gimana nyaritana gitu kamu ayeuna di media sosial anu sanes wae dibaca ku saurang dua orang gitu nanging ku nya tiasa diakses ku saha wae gitunya malihan se-Indonesia sadunia gitu janten eta tinimbangan nalika orang bade komentar teh panginten kedah meratoskeun diksi anu dianggo tiasa janten kan orang janten masalah sapertos kieu gitunya atosna nalika bade komentar teh upami bade nganggo bahasa Sunda atau nganggo bahasa Sunda upami kecap maneh diganti ku kecap bapak oge kan tiasa gitunya janten teu nganggo kecap maneh ieu kecap maneh anu akhirna janten jantan masalah antukna jantan aya masalah-masalah salajengna gitunya kan judulna oge kritik dengan bahasa kasar gitunya sapertos gitu tah eta panginten pamiarsanya janten kanggo penggunaan kecap maneh di dieu dina media sosial utamina urang komentaran pangintennya kanu sanes tangtos kedah diperhatoskeun tata kramana ieu teh saha gitunya margi dina bahasa tulis mah langkung multi tafsir maksud orang teu kitu pan dianggapna kieu gitu tah eta pangintennya bahasa komunikasi anu kedah diperatoskeun margi upami bahasa lisan urang ngobrol langsung ka jalmina kan mungkin teu karaos kasar tapi nalika dina bahasa tulis gitu kok siga kasar sih padahal panginten numutkeun anjeunna mah itu teh bahasa biasa abdi teu terang di Cirebon nah kecap maneh teh biasa tanapi kasar kalebetna mangga panginten anu terang tah upami di simkuring mah biasa wae saleresna mah nanging simkuring margi gaduh pengetahuan berkawis bahasa Sunda numutkeun simkuring mah eta teh kirang pas nganggo kecap maneh di media sosial utamina mah di ranah publik anu eta sadayana dibaca terus oge saha nu di komentaran teh gitunya tah pamirsa eta pangintennya jadi kecap maneh di dinya atau kamu dina bahasa Indonesia pada tengaruhnya dina bahasa Indonesia nah make jadi masalah sabab eta dina bahasa Sunda dina bahasa Sunda aya tata kramana bahasa lemes bahasa loma sareng bahasa kasar gitunya tanapi ragam bahasa hormat sareng bahasa loma tah eta nu janten masalahna teh sabab dina bahasa Sunda aya tata kramana nah make nyebut kecap maneh gitu istilahna ka gubernur gitu kan nya pan urang ge terang panginten posisi jabatan seperti gitu nah tuh tadi disebut bapak gitunya atau kata ganti atau kecap ganti anu langkung sopan gitunya gitu panginten upami masalah-masalah satu kangen eta mah simkuring mah moal komen gitunya eta mah mangga gitunya langkung kana tata bahasa anu dianggo dina komentar di Instagram nah gitu pemirsa sakitu wae panginten pedaran dina danget ayeuna mangga anu teu panuju mangga tiasa di komen gitunya di kolom komentar pemirsa sakitu wae mugia aya manfaatna video ieu tepang deui di video-video salajengna hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.